ketemu lagi dengan saya di channel Kang Amar Vlog. Apa? Upami itu lebet ke kampung mana itu Pak? Dusun 2. Kampung Kebon Caunya mohon. RW 4. Oh, RW 4 nya. Oke, di dia menya seueur buahnya Pak nya. Alhamdulillah. Produk buahnya. Iya. Buah, alhamdulillah di wilayahna emang. Mohon ditanya. Iya. Oke, nuhun hatur nuhun Bapaknya. Oke, ayeuna adi acara hajatan Bapak saha teh hajatan Bapak saha? Bapak rasnya. Iya, mohon hatur nuhun banyak. Mangga itu nggak bisa mansat. Kelak.
Tinggal aja. Tas, ulah langkung. Sok, sok. Kita di dia teh. Ibu na geser ka dieu. Nah. Ninggalkan ka di sana ya. 1 2. Oke, sip. Ya. Ya, tos, cekak tos. Tahan. Majang nyalira, majang nyalira. Hup, tahan. Ibu majang nyalira. Hup, tahan. Teh kasihkeun bungana ka ibu. Kalung nahu gua. Anu nuk tahan terus kedap. Masukin terus Bu, masukin terus masukin. Tahan. Tahan sakedap, tahan heula, tahan. Oke, sip. Salim ka ibu, Salim. Dua pandangan, bentar bentar. Dua pandangan. Dua pandangan. Dua pandangan. Ibu lagi sama ibu dua pandangan. Terus ketinggal saya. Kir. Oke, sip. Ibu. Dengar deh. Bapak majang, Pak. Salim ke apa, Dua pandangan ya. Dua pandangan. Oke, sip. Salim. Silaturahmi. Salim. Oke, sip. Silaturahmi. Tahan sekedap. Oke, sip. Bapak di pengantin. Di kaleng Bu, di kaleng anak Ibu. Apa di kaleng anak apa? Anak tak gitu. Mangat. 1 2. 1 2. Sekali dia masih tahan. 1 2. 1 2. Majang. Sok duaan. Mau cekap mah. Wabil khusus ke keluarga besar Karang Pangaget Pamegat Bapak Nana kali ibu anak sekali di haturanan ini anu tempat sekali ini pengumuman karena merupakan panggilan wabil khusus ke Ibu Irma diantos mangga kapaihun. Nah, kursi anu paling kali ada papanan nazar ibu anak. Atur nuhun ka para tamu pangjajak nyaeta ti calon panganten pamegat, ka ibu-ibu, bapak-bapak, wilujeng sumping kalian wilujeng sakopang. Yang paling sarang keluarga besar di dusun kebun tahu nyaeta Bapak Ras kali Ibu Emi. Ini eta kursi yang kosong. Eta mana? Apunten we yang dilatihan. Eta kapan tidur? Pak. Para panama kami ayak ini kursi di gudang harus dipersiapkan. Kursi ini kosong mana? Bapak-bapak, bapak iki dulu. Iya dipayun. Ka Bapak Iseng, kali Bapak Ustad, Pak Ipan. Mas kali itu Mas ya.
Sahibul Maksad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pangersa Sahibul Maksad, keluarga besar Bapak Ras kali Ibu Rohaini oge nyaeta Neng Indriani anu kusim kuring dipihormat, kalayan dimuliakeun mungguh Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap ka keluarga besar Bapak Nana kali Ibu Ana oge Cep Dadan anu sami-sami kusim kuring dipihormat, kalayan dimuliakeun mungguh Allah Subhanahu wa taala. Utamina karombongan calon panganten pamegat di Dusun Cibodas anu sami-sami hadir dina ieu haflah mubarakah anu kusim kuring dipihormat, kalayan dimuliakeun mungguh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Rajaku ya Karim, iftah lana qulubana fi jahil Qur'anil azim. Nakum mawaddata warahmah, inna fi dzalika laayati liqaumin yattaqun. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqal mursalin wa ala dzalika minasyahidin alamin. Hajatkeun puji rawa syukur kadat Allah Rabbul Ghafatan ka urang sadaya anu teu kaukur utami nikmat Islam. Tehilap sholawat miwah kawilujeng tinggal dikeun ka abdi ka dia. Sepangan keduaan. Para padamal bantosan ka payun. Tahan 1 2, tahan masih. Sangakeun heula ka panganten etana. Sepangan ka panganten. Salim Bu, tinggal ka dieu. Coba ka cupiki padu alu pipi. Tosan. Mangga ring atas nami Sahibul Maksad, hapunten anu kasuhun disumuhakeun panginten subuh paden dari ibadah subuh gitunya, dari ibadah subuh gitu. Mangga kanggo mencicipi ala kadarna hidangan anu
Kan mangga supados siap jadi dipayun. Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qadari wa likulli qada'in qadar wa likulli qadarin ajal wa likulli ajalin kitab. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa innal umura kullaha biyadillah yaqdi fiha ma yasha wa yahkumu ma yurid. La muakhkhira lima qaddam wa la muqaddima lima akhar. ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولمشايخي وللمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Jadidu imanakum biqauli wa qulu jami'a. Anggap orang syahadat, istighfar, sholawat masing-masing tuluihan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Nu bade nikah aadadan sareng Neng Indri sing sae niat nikahnya sing miharep ridho Allah meh sagalana kakengingkeun geus kenging ridho Allah. Pawali oge kitu nu bade nikahnya. Tah siap pawali? Siap, nangis sampai keur moal. Ieu ngangge ame manung padangun. Oh. Angga kusadayana dorong doa sing lancar akad nikahna nya. Bapak ditetep si aana sok niat telah di numana bapak tek nikahkeun putri bapak. Kajang dadan teh urang bismillah we miharep ridho Allah nya. Tumutkeun abinya engke kontan asa isyarat kontan tarima. Mangga sepuh sadayana dibantos ku doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sok bapaeun. Ditetep si aan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang dadan. Jang dadan.
abdi nikahkeun nikahkeun sareng abdi ngawinkeun jang dadan sareng abdi ngawinkeun jang dadan ka anak tegas abdi ka anak tegas abdi nu namina Indriani nu namina Indriani kalayan di mas kawinan kalayan di mas kawinan artos wartos 1,5 juta ,1,5 dibayar kontan. Tarima nikahna abdi Kanyi Indriani binti Bapak Ras ku artos 1,5 juta dibayar tunai. Kalayan mas kawin Kalayan mas kawin artos 1,5 juta dibayar tunai. sok tak para saksi kumaha abdi mah mau ngiringan pak teh tanggal waler abdi mah nyatet bungkul tapi sakali deui pak tuh tinggali sieun sakali deui abdi mah mau yo tenang we jang tenang nya artos mah abdi nikah wios nya tenang we lah abdi mah ngiringan ka sasi ka kisah tos abdi mah abdinya perjuangan kalayan nang mas kawin jang sok Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang dadan. Abdi nikahkeun sareng abdi ngawinkeun jang dadan ka anak tegas abdi nu namina Indriani anu namina Indriani kalayan di mas kawinan ku artos 1,5 juta 1,5 juta dibayar kontan. Tarima abdi nikahna Kanyi Indriani binti Bapak Ras kalayan mas kawin ku artos 1,5 juta dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jama'a bainakuma fi khair. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nya tadi si Acna bade siap manafkahan lahir batin. Anu sangarkeun ka si Aa pulpena euy. Ge holat aya teh. Atur nuhun cekap. Atur nuhun. Tinggal sambil seri, lepas ke serina ini. Iya. Cium pipina Disun pipina. Isin. Asun satu dua, ada kena sun. Ada kena. Ya. Senyum ceria. Iya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Dua panangan. Anak kanu kata aja. Tetehna balik kiri. Pagar ayuna ka mana? Mana? Yuk, 1, 2. Sip, ya. Ya, alhamdulillah di Kalungan. Ku Kalungan, artos. Bismillahirrahmanirrahim. Di doa heula. Sok, Pak. Kalungkeun ka si Aa. Alhamdulillah. Salim kasih bapak ke heula bapak atuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naung sadayana hapunten anu kasuhun hampura kasadayana anu kakeda penginten kawitan. Ya kalau di ruwiaga teh acan siapnya yang ditambul. Nyung curug kalur ti karuhun nuturang ngajak para wali nyambuang kabalarea ditinggal tini aki anu seni Sunda sawir asli mawa diri sing taliti satinjak
mutan ieu pepeling pepeling jalan pituduh lang lugaya di singlar ahala lugay di singlar salamat nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarangan sangkan jadi kasenangan sing senang laki rabina nu diwuruk pangpayuna nyaeta bade istrina masing gogi kahartina pamri manfaatna lahir batin alis teh masing prihatin ayeuna aya nu mingpin kacaroge masing tinggi kudu bisa silih bela jeung caroge ngan ulah pelesir baik mending oge boga gawi sangkan rapi ugal poe Bapa bade ngaburukna baheula hidup telengo ayeuna mangka garua sareng garwa sacara leungeun cana nya betul lah depuguh kita kuping sarang bojo kedah sono lobalan Gusti natayungan awur 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 saweran awur awur remben di awur saweran di awur 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 kanyut kunang dialungkeun awur awur eta kanyut kunang dialungkeun alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin janten panganten anu diistrinan kalian panganten anu sadulillah bedanya diminta punten kendina dicayan heula siap A-nya iya A dilaan heula sapatuna sabelah anu kanan A nya siap ngajejek A nah, siap ya simpen iya 1 diangkat A 2 kahandap sakedik A kaluhur deui A teras jret sadayana jret kena pupus alhamdulillah leleerna teh tiasa jana wasu sakediknya ieu na we tungtungna power terus dibajur terus dilap teh lap ngambil garing nah terus dilap terus garing lebatkeun deui keduaan singget heula harupatna tah ieu teh painten si lebetkeun kana cai kalebetkeun ieu terus obatnya angkat deui bageut parem mohon tah ini cepengan keduaan cik ieu kabapakeun heula cepengan harupatna keduaan potongkeun keduaan 1 2 3 nah alungkeun ka pungker masing-masing 1 2 3 alungkeun terus ieu kendina kuduaan diangkat Bu terus kahandap kaluhur deui kahandap deui terus we cacat kesel mah kitu nya terus digoyang-goyang di tengahna yang digoyang yang digoyang yang nah kitu nya terus kaluhurkeun
Hop, 1, 2, 3, bobotkeun. Cret. Alhamdulillah. Peus kendinanya. Tos rengseng. Tos menten pangapunten sun neng di sun eta panangan mama nya. Nada pangapalit diurus diatik dididik. Balikeun. Siapa kembali dia? Sungkem anjen duaan tanda di kongkorong kucang kacai kunang cameti dakole ko bagai mama bapak apunten abdi dua hijrah dina rumah tangga pamugi nyuhunkeun pangapunten kalian pidoa tinu janten sok hidup ancruk dina rumah tangga mawadah warahmah neng ka mama siap bagai neleng neng neleng neng putih gerajangku anu beranakin di Allah subhanahu wa ta'ala amin atas sangat bapak sareng mama calik deh neng sareng anak caralik deh iya opat gerentel saina 2 akhir untuk ananda masing-masing. Mangga mama suapan 1, 2, 3 sok biasa dikunyah nah gitunya atas nanggut tak siap 1, 2, 3 iya sok ada suur ke wios atas nah simpan dulu monitor wae caket iya siap kamera iya silih apa 1 adekeun A kasih tetehna sok 1, 2, 3 silih tutup atuh gitu sok biasa dikunyah iya saepkeun heula ngunyahna ya silih eueutan ayeuna urang teraskeun ka nu pami panganten dina pabetot-betot bakakak masuk bakakak hayam teu bakakak koma teu bakakak me nya teu bakakak timbong komo naon sababna sabab ari hayam mah ini binatang yang paling rajin ya saha ke eta nah saha teh sana ping teh iya siap pacaket tong batabi siap angkutan lagi iya pak betot bakakak siap iya 1, 2, 2,5 3 iya alhamdulillah ya paling seueurnya pergi sumber rezeki mah cepengan biasa cepengan payun deui ngagedeng nah gitu ini api-api si ama iya siap pakai gel bakakak sok adekeun gegel we nyaan bakakak teh sok kuduaan gigil 1, 2, 3 iya atas oke sudah simpan deh
Syukur, puji syukur kayak aku